Bapak yang kemana, ay? Hebat duit kayak jajan. Oh itu bapak orang korek-korek di kebun, nyagawain hawan. Pak, ya karena korek-korek di kebun. Aing ngek sampoe ngacuan ieu satana saek naon ka dia tuh. Yang tadi duit kayak jajan. Sana jajan we. Sok paculan. Aing ngek itulah yang ngopi ongkoh. Sok, rajen rek dibere duit kudu digawe heula. Kumahanya carana. Wah itu di saung loba pacul. Tundaan pacul wae kitu. Heulah. Aing paculan. Salah sering macuna? Enggak, mana duitna? Minta duit sabaraha? 10.000. Sama kana duit nih ampun, gak teuing aing ka di kebun ge kana duit teh, jangan ada duit ya. Wayang yang baso. Namana urutna budak kalau ka ditundaan pacu kieu ditah dipacu ku aing teh paculan kemana teh budak Suara. tipu ku budak. Wah, itu bapak aing, ku aing tibu ah. Pak. Adio, Aya naon sih aja ngageruan ka aing? cek mama pangalakeun sampe. Di mana sampeuna? Ngatu ku sorangan we ngalah sampe mah. Jelas. Jelas. Mana sampeuna? Iya ya. Tuh, jelas. Tuh ke bawah ku orang dirabut lagi. Awas ku aing atuh ngarabutna, sama nyawa tenagaan pisan bujang oge. Mun setangkal ieu teh. Wah, goblok. Anjing, nipu ka aing sia. Nya, terus cek aing ge. Sorelat.